Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahul aliyul azim. Pertama dalam pengutama hayu urang sami-sami nyanggakeun puja kali syukur kepada Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah paratos masihan beraneka ragam kanikmatan ka urang sadayana, di antarana nikmat iman sinareng nikmat Islam, diiringi sehat jasmani kali rohani. Pamugia sadaya kanikmatan anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana sampikeun detik malam ayeuna ditetepkeun kana sampikeun kana akhir hayat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna mugia senantiasa Allah curah limpahkeun ka junjunan alam tegesna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargina, ka para sahabatna, para tabi'in rauh atsbat tabi'in, jeung ka urang sadayana selaku umatna. Mugia urang sadayana kenging syafaah engke jagat imantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun kasadayana para sepuh, para tokoh, para ketua, para ulama, para bapak-bapak anu tiasa disebatkeun hiji-hijina. Mugia tengirangi kana rasa hormat sinareng takdim sim pribados kasadayana khusus nu hadir dina wengi ayeuna. Mugia perkumpulan urang dina wengi ayeuna ngajarikeun hiji sabab wasilah Allah nyurunkeun rahmat sinareng maghfirah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkah dina pangaosan mugia urang sadaya khusus nu hadir nu aya di dieu dihampura tina sakabeh dosa-dosa urang ku Allah taala. Amin. Dibarokahkeun kahirupan urang di dunia miwah di akhiratna, dijembarkeun milik rezeki urang, dipasihan soleh-solehah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak sadayana, alhamdulillah dina wengi Jumat kadua ieu sim pribados ala kadar hajadwal pikeun nyampaikeun sekelumit dina pangaosan malam ayeuna. Teu karasa waktu anu sakitu lilana, tahun ka tahun eta Bapak karasana ku urang asa sagedeung. Kamari keneh urang bulan puasa, ieu ku ari geus Sawal ge atuh geus akhir. Waktu tia cepet karasana ku urang. Lamun Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin, saenyana jelema eta kabeh ge lobana hirupna rarugi bae. Rugi tina nyempetkeun waktu dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terkecuali manusia-manusia anu dibere taufik hidayah ku Allah daek ari ibadah, nu kitu mah teu kaasukeun kana golongan-golongan jelema anu rugi. Atuh eta mah tinggal introspeksi bae ka diri urang. Dina tahun ka tahun urang loba keneh dipake ibadah ka Allah, apakah loba keneh urang jauh ka Allah?
Ngan mudah-mudahan orang kabeh diberi taufik hidayah ku Allah, sangkan orang istiqomah tina ibadah, amin ya robbal. Dina masalah ngaos bae ogeh Bapak, teu saha teu batur teu pribadi kula ge sami. Eta bawana sangheuk kula endung kabehan ge. Jalantaran eta mah sifatna anu bertentangan jeung hawa nafsu. Si padahal lamun urang ningali mah kana riwayat Imam Dailami, hadis anu diutkeun ke Imam Ibni Abbas, kahebatan jelema anu niangan ilmu eta sangat luar biasa, padilah ganjaran gedena. Di antarana thalabul ilmi sa'ah khairum min qiyamil lail. Jelema anu daek ngararaji doang urang kuari peuting kuari ya. Di imahna masing-masing karompokna ka di ka musolah ka dieu. Tujuanana rek pangaosan. Matak tika pungkur tia Bapak ibadah nu paling ngeunaheun cek ulama eta pangaosan. Dongkapna urang ka ieu musolah, masyaallah eta kadayat angka ribu diperhatikeun ku kula ti tadi. Jol urang diuk nyanderan caina nya entehna nya kuehna dideukeun ku sorangan bae eta. Masyaallah doakeun kurang mudah-mudahan anjeunna panjang umur diberi sehat amin. Diberkahkeun milik rezekina ku Allah taala amin ya robbal. Beneran teuing jak kula ge prasetuan ya eta gituan. Tapi diperhatikeun sorangan bae masyaallah nya ta eta kanikmatan. Urang dongkap ka ieu musolah cai diangsongkeun enteh diangsongkeun kueh ge diangsongkeun tinggal urang duduk manis beh rokok aja mau masing-masing. Tapi dengan secara hakikat nafsu anu ngomong moal daek jelema leumpang ka musolah lantaran kunaon berat ngaji teh ya. Nu si padahal cek Imam Ibni Abbas mah jelema anu niangan ilmu sasaah beh keuna sajam umpama teh mah ngajina mah ngeun sajam eta khairun min qiyamil lailah, leuwih bagus dibandingkeun jeung jelema anu tukang ibadah ti peuting. Atuh kagak kene urang kaji uci ieu ja urang mah tahajud boro-boro salat hajat ti peuting mugen endong komo istikharah ka ditu mah wiridan tetek mengek mah nya ti peuting boro-boro urang mah muntel urang anu aya geus burung eta mah urang mah jadoang batur mah teu bisa. Ieu bae burung urang pangajian setiap malam Jumat dina ieu musola. Ieu ganjarna hebat keneh jelema anu daek ngaji daripada jelema anu tukang ibadah ti peuting. Alhamdulillahirabbil kumaha kitulah gagah ieu urang di alam ieu. Ya. Wa talabul ilmi yauman khairum min siyami salasati asyurin. Neangan ilmu sapoe perhitunganana lamun daek urang ngaji sapoe betam sapoe sapeuting Bapak. Eta cenah ge leuwih hebat daripada jelema anu ngalaksanakeun puasa 3 bulaneun. Urang boro-boro 3 bulan nya. Puasa Ramadan bae ge sabulan loba nu teu karuateun. Loba nu teu kuateun. Babasaan cenah kula mah cenah lain masalah dahar ieu kiai cenah eta. Inget kana udud be jeung kopi. Cak urang naon jeung menu puasa naon teu inget, gue inget. Kabehan ge eta. Eta sok patokanna karar itu cenah nya. Kula mah cenah ai teu mah kuat ieu cenah eta bala mah sapoe kuat cenah. Aju kula mah nutup kuat cenah mun teu ngopi jeung kana ngarokok. Atuh ngaran puasa mah kabeh teu ngarokok teu ngopi teu dahar. Disangkan mun nu puasa mun kuateun, ku sarua bae peri beuteung. Ya, ya, disangkana meureun kuateun. Atuh teu biasa bae sifat jelema ieu lapar haus. Ngan eta teh nu puasa mah mengingat kana parentahan Allah Subhanahu wa taala. Geus burung urang kali Bapak. Boro-boro puasa 3 bulan urang geus ngaji bae urang mah burung setiap malam Jumat ngaji, setiap malam Jumat ngaji ai keur kaur mah jeung teu carape mah nya. Komo bari jeung teu gering mah. Ulah geura ka batu langsung bae emosi si eta tolok pangajian. Ih naon kadat ieu? Naon eta? Rasa teh jangkrik. Ulah geura suudon ka jelema mah
jelema mah atau kadang-kadang sifat nanya capek teh ya, sifat muriang teh ya, ulah geura suudon ka jelema mah, tak jelema mah kudu husnudon ka jelema mah. Ngan si eta budak berarti ka bideu si eta mah naon? Satahun jamplang can pernah aing tapi aku muriang bae si eta atuh muriang hate meureun nu kitu ngaranna eta. Ya, aing muriang mah lain muriang awak bae ieu. Muriang hate apanya? Jadi neangan ilmu sapoe be nya sapoe neangan ilmu eta leuwih hebat dibandingkeun jeung jelema anu puasa 3 bulaneun. Atuh mending ngaji bae. Berarti kitu make burung kami ke lamun Ramadan hareup kami moal puasa burung lah nek ngaji bae. Boloon pin goblok begitu ngaranna. Atuh dengan atuh lain deui nya. Atuh puasa Ramadan mah eta wajib. Ulah dipake salah paham gitu maksudna. Nah, mata urang dina wengi ayeuna ngagugurkeun kana kawajiban urang milarian ilmu. Cek Imam Sukhbirah jelema anu neangan ilmu kana kiparatan lima bado eta ngiparatan nutupan kana dosa-dosa urang anu pernah geus kalangkung ku urang sadayana. Mangka berkah urang ku kumpulan wengi ayeuna mudah-mudahan urang kabeh dihampura dosa ku Allah taala amin ya rabbal alamin. Saterasna Bapak simpribados di dieu rek nerangkeun kana sakumaha kabiasaan urang bae. Japarangsa teh eta kaujang ngaji asa geus kabeh geus beak eta kitab. Mata kata dieu mah kedek leumpang ka dieu mikir aing mau kitab naon ieu nya. Prangsa bising bosen teh ya. Aya istilah kieu bahas ku kula. Oh geus kieu eta mah hobol. Bising bosen gitu maksudna. Mata tadi neangan deui. Neangan kitab anu aneh jauh tuh boga lah tuh mau anu aya we burung. Dina kesempatan ieu Bapak insyaallah arek nyaritakeun kana kabiasaan urang tina masalah sare jeung hudang tina sare. Sare kabiasaan urang eta mah nya. Urang mah kadang-kadang sare, kadang-kadang hudang. Eta sare bae ge kayak di horeng dina Islam itu diatur. Sare teh atuh teu sembarang sare. Urang kadang-kadang sarenya geus kumaha ngoleprakna bae. Kadang-kadang diamben batur, jegur mengerek. Kadang-kadang di mana? Di pos ronda. Batu mah ngobrol, doang heuh bae ti mana? Mah min itulah. Kemana? Ronda. Data kasong ronda mah. Mulusak kadang-kadang sare ngejegur-jegur kerek. Atuh da sare teh bandarapun nu kitu eta. Teu diatur. Jadi orang tina Islamah Bapak ulahkeun sifatna ibadah ka Allah, salat, puasa, zakat jeung anu sare be diatur ku Islam mah. Lain doang urang pan sare. Anu paling parah mah kudu ngobrol be kudu ngudu dengan dina udu dia, kopi jojong barem sare reup be. Atuh hudang teh atuh eta beak bae teh sirogoh teh ya, jilotot be hudang. Eta urang mah sare teh teu diatur ku urang mah. Horeng ku agama mah atuh dijelaskeun diatur masalah sare doang ge. Kadang-kadang pan urang mah sare. Watuh baju mesti buka. Sampai ke tak-taknya. Sare jegur damen batur. Aya panu kitu eta. Disebutna kadang-kadang asal diuk memang di tempat batur. Sare reup be pelor teh ngaranna. Komo lamun anu ngobrol eta nya ngadengkeun ngobrol. Atuh wanggeus. Hayo sare baker asa didongengan cenah rasaan teh ya. Jadi dina sare bae oge Bapak dina Islamah diatur. Ulah sare-sarena horeng mah aya aturanana, aya naon ke dina sare. Tah cek Imam Bukhari hadis daripada Imam Abi Hurairah qala wakallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul cek Imam Abi Hurairah geus ngawakilkeun ka kaula bahwa cek Kangjeng Rasul bihib di zakati Ramadan. Hurairah sing hade ku maneh kudu bisa ngajaga ngaraksa tina masalah zakat di bulan Ramadan. Zakat di bulan Ramadan disebutna zakat fitrah.
Ari zakat fitrah eta kudu aya dina sajeroning bulan Ramadan. Ai zakat harta eta teu nganti kudu di jero Ramadan bae. Ai zakat harta mah zakat mal mah ngujina tepung tahun ngaranna haul. Gitu. Ngan aya keterangan wal abdulu nu bagus nama sok dipake di bulan Ramadan. Ngarah naon? Ngarah ganjarana leuwih gede. Hiji dibales ku Allah ku 70 kali tikelannya, ku 1000 tikelan dan anu sejen-sejena. Ai wajibna ngazakat harta mah eta ngujina tepung tahun. Contoh, lamun orang boga duit 10 juta modal. Pas iya bulan Sawal umpama teh mah tanggal 27. Lah aing mah ieu nek dimimitian nek usahalah modal 10 juta pertama buka usaha tanggal 27 bulan Sawal. Nah, tidinya usaha datang ka tahun hareup deui, pas datang tanggal 27 bulan Sawal tah tidinya ngaranna haul tepung tahun. Kalkulasikeun ku urang tina modal jeung tina kauntungan, lamun lebih kara kaluarkeun zakatna ku urang. Tinggal modal 10 juta tapi ketika datang ke akhir tahun dihitungkan ku orang teu nyampe boro-boro untung nu aya rugi atuh henteu wajib zakat. Beda jeung zakat fitrah. Zakat fitrah mah kudu dina sajeroning bulan Ramadan. Eta soteh lamun aya. Lamun boga, ai teu boga mah jeung teu aya atuh henteu wajib. Urang boga anak 3, urang hiji pamajikan hiji. Boga duit 50.000. Beuh dah mangkaning ieu aing isukan ieu lebaran. Lebaran isukan kakuari encan fitrah jatuh gableg. Ari duit 50.000 dibelikeun kana beas jeung fitrah moal cukup. Jeung cukup jeung dahar doang atuh henteu wajib. Kok mah sampekeun bebelaan hutang mah ulah. Teu wajib aya teu boga mah. Wajib soteh kanu boga lamun geus lebih. Nya itu boga mah tu wajib. Teu wajib. Bener bae sampikeun ka isukna eueuh bae. Imam ge anu di masjid anu geus salat Idul Fitri barali karompok, manehna balik karompok. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon ieu? Ieu mah sedekah ieu. Ti umpama teh mati haji duren umpama teh mah. Ai pas dibuka amplopna 300.000, alhamdulillah. Ieu asana cukup ieu pikeunan, pikeun meuli beas mah aing fitrah geura beulikeun ku urang beas. Duit 300.000 teh ya. Fitrahan ku urang anak-anak urang jeung urang. Mangga teu masalah. Ai boga mah jeung leuwihna. Jadi wajib soteh kanu boga bari jeung lebih. Ai teu boga mah atuh teu kudu maksakeun. Oh mau sampaikan hayang kabeli beas fitrah ku bebelaan maling atau ngahutang atuh ulah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah henteu merdih ka urang dina masalah agama. Agama eta mudah lamun kurang dicermati. Doang kieu Pak Yuci. Eta maca bismillahirrahmanirrahim cek pikih mah kabagi 5 Bapak eta. Aya maca bismillahirrahmanirrahim hukumna wajib. Aya maca bismillahirrahmanirrahim hukumna haram. Maca bismillah. Aya maca bismillahirrahmanirrahim hukumna makruh. Aya maca bismillahirrahmanirrahim hukumna wenang, jaiz. Aya maca bismillah hukumna mubah. Maca bismillah eta diatur ku fikih mah. Matak ulah sapotong-sapotong. Cok aya anu ge maca bismillah haram cenah ge. Atuh haram di belah manang kehelan. Tahnya maca bismillahirrahmanirrahim eta wajib di mana? Dina salat. Dina surat Al-Fatihah eta lapan bismillahirrahmanirrahim kasupkeun kana ayat mutasyabihat kasupkeun kana 7 ayat surat Fatihah. Maka cek Imam Syafi'i mah wajib nalika urang maca Fatihah maca bismillahirrahmanirrahim. Wajib hukumna. Cek madzhab Imam Syafi'i.
ayeuna maca bismillah nu hukumna haram aya mana seperti orang rek mabok anggur merah umpama teh mah cek urang teh bari nenggak bismillahirrahmanirrahim haram dia maca bismillah eta haram nya jihad tina haram maca bismillah nya haram dina jihad khomer anu rek diinumna tamatak dina pikih mah ngeunaheun sabenerna mah ulah langsung gura haram bae engke elan haram kumaha apakah haram zati apakah haram wasfi engke lah diatur lah ku pikih mah matak ngeunaheun lamun urang daek ngaji mah babanya jadi cek Kangjeng Nabi Imam Abi Hurairah ngawakilkeun ka Kangjeng Rasul sing hade kudu bisa ngajaga ngaraksa karena zakat khususna di bulan Ramadan itulah zakatna zakat fitrah ya Fa'atani atin faja'ala yahmil tu'ami wa dzakal hadis ya tah Bapak saterasna kembali orang karena bab awal itulah tentang masalah sare Bapak Yud tadi sare teh ya ulah sok darapon doang orang kadang-kadang orang mah diamben dina keramik ngagola tidak ada pun imah orang sare ngejugur-jugur bajung kerek komo anu ngobrol mah asa di urang didongengan setam urang mah ngobrol mah sare jegur-jegur be etang kehela nya wa qala idza uyat ila firasika faqra ayatal kursi tah diatur horeng ku imah ku agama mah ketika urang rek sare ngaparkeun kasur upama teh mah ngaparkeun samak ketika urang rek sare ulah geura langsung sare bae Bapak kuduna mah maca naon maca surat ayat kursi hela sakali baca kurang rek sare aduh ngantuk aya blak ya hang sare umpama teh mah nek sare teh urangnya maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma sampai ka anggeus tah ayat kursi meme sare tah baca eta kuduna mah ulah langsung jegru be sare bae wah bari amu itu ya ngantuk aing meuteuk bati osak ka pamajikanna ulah jadi maca ayat kursi hela sakali naon padilahna fa innahu la yazalu ma'aka minallahi hafidun wa la yuqarribuka syaiton hatta tusbiha jelema anu daek maca ayat kursi samemeh sare eta cenah ge Bapak bakal dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala tina sadaya pancabahaya eta urang Bapak lamun keur sare nya lamun ku Allah teu dijaga teu diraksa urang sok dirage urang sare ieu irung bolong ceuli bolong lamun aya orai teh mah asup ka ceuli urang nek kumaha eta ulahkeun orai sireum be asup kana ceuli ih jelema eta duripuh komo tongeret majeng anu sejen-sejena nya aturipuh be mantak urang eta ulahkeun keur hirup ulahkeun keur hudang keur sare be urang dijaga diraksa ku Allah jalamun teu dijaga diraksa mah ku Allah boa mah eta disebutna naon cucunguk asup kana ceuli bajing jubur bolong atuh apaan Bapak eta cenah ge jelema sare mah kitu di mana-mana jelema sare di mana-mana mata peureum bool molongo laos kira ge mantak eta jelema lamun keur sare muak lamun dihaleukeun teu narima aing dia muak gen teu puguh aing sare heuh dia mah sare jubur dia teu sare gitu kolahan mantang mah gitu Bapaknya eta di situ eta di mana mata peureum bool pasti molongo gitu eta tah eta ku Allah dijaga diraksa lamun jelema memeh sare maca surat maca ayat-ayat kursi ayat kursi bisa mun Bapak gabehannya bisa woi geus pangajian pangheueun sampai balik ka ieu mah mana Kak sare woi dek ngapalkeun kasur teh ya bari maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bari poho deui hamu wae deui tungtun ayat kursi anggeus henteu kabur sare mah mah ya aya ku tilok mata maca ayat kursi aya da kamu lamun keur riungan ya
geus nuhun bae eta ge heuh. Tuh, wala yuqarribuka syaiton hatta tusbiha. Jelema anu daek maca ayat kursi samemeh sare eta cenah ge Bapa bakal dijauhkeun ku Allah moal dibaturan ku setan moal. Jadi setan teh moal daek maturan urang keur sare. Berarti lamun urang sare teu maca ayat kursi berarti urang keur direngkolan ku setan. Mantap ulah aneh eta kanoni lamun sare urang ngimpi ala kadu teu pararuguh. Gus ngimpi papanggih jeung randa, gus jalan-jalan ka dieu ka ditu eta hakikatna urang keur dibaturan ku setan horeng mah sare teh urang. Komo sampai ke lamun urang ngimpi jima Bapak. Lamun urang ngimpi jima keur sare eta hakikatna cenah ge Bapak eta barang urang teh keur diloloman ku setan eta. Bilang ku setan eta keur dipermainkeun ku setan barang urang. Ih, lain-lain jorok sabenerna. Wala yuqarribuka syaiton hatta tusbiha. Moal daekeun setan ngabaturan urang keur sare moal. Kata kunaon? Si ieu mah tadi meme sare maca ayat kursi. Mantak setan moal daekeun. Urang mapan ngimpi pan angka ribu. Musagwala kapanggih dina impian. Hudang sare geus capek lelah paregel nyeri awak. Atuh wajar bae. Nya, urang matina sare bage doang kitu Bapak eta. Hatta tusbiha sehingga datang waktu subuh setan karak laleumpang. Cek setan beres dak aing ieu maturan si eta. Beres cek setan beres. Nisbat jelema anu sok hudang subuh. Anu tok hudang subuh mah cek setan kaok aing sina toko telah hudang subuh baturan ku aing sampai jam 8. Atuh baturan sampai jam 8 ku setan di dieu nya. Aduh nya. Ieu kalawakan urang bapaknya. Kalau kan urang sadayana, jadi urang mah lamun dek sare teh darapon bae, tara maca ayat kursi, tara maca nanaon. Bahkan hadis selanjutnya Bapak tuh cenah gitu. Wasyaikhani al ayati min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailati kafatahu. Wa huma kana Rasulullah sallam idza awa ila firasi kulalailatin jama'a kafaihi. Jadi Bapak lamun nyacahkeun urang teh jeung Kangjeng Nabi eta jauh alabatan naon bae. Lumantak Kangjeng Nabi mah dimenang gelar Sayyidul Ayam, Sayyidul Anam, wa Sayyidul Makhluqat, Abdulul Mawjudat, Abdulul Makhluqat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah Bapak ngajadi umat Kangjeng Nabi bae oge eta hebat. Mantak cek dina hiji keterangan ulamana umat Kangjeng Nabi disarwakeun jeung nabina Bani Israil. Mantak urang untung ngajadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungna di belah mana? Urang mah teu bisa doang nurutan Kangjeng Nabi. Mun Kangjeng Nabi dina keterangan dicaritakeun Muhammadun basyarun walaisa kal basar. Nabi Muhammad mah Bapak diibaratkeun doang inten mutiara. Leutik barangna tapi hargana miliaran. Ai urang mah doang batu bata. 1000 samobil hargana 600.000 murah. Mantak ketika urang ibadah hayang doang Kangjeng Nabi atuh moal bisa. Jauh urang mah jeung Kangjeng Nabi. Teu bisa nurutan karena ibadah Kangjeng Nabi ulah-ulahkeun tina ibadah tina sare be urang mah moal bisa. Lantaran kunaon? Urang mah kabodohan teh ya diantep diengkeun diteundeun ku urang masing-masing. Nya. Tah Kangjeng Nabi mah Bapak cenah gitu. Dina hiji keteranganana ketika Kangjeng Nabi arek kulem, arek bobo beda jeung urang. Lamun Kangjeng Nabi mah kulem bobo, lamun urang molor. Urang mah atuh kerek pokona mah eta Kangjeng Nabi mah Bapak cenah gitu sok ngumpulkeun kana dua dampal pananganna dikieukeun engke beres tidinya paqoro aqul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas maca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas beres maca tidinya summa massa ala mastato amin jasadihi biyadihi bihim ala rosi wa wajihi
ku Kangjeng Nabi ditiupkeun kana dua dampal panangana, diusapkeun ti mulai sirah ka beungeut sampaikeun kana awak anu bahana ka tepi ku leungeun urang. Naon urang osok kitu ka Abang. Alhamdulillah urang mah taranya. Nya hatina kabehan ge urang mah nu aya di dieu tara urang mah boro-boro nu kitu. Ayat kursi bage telok urang mah. Tah Kangjeng Nabi mah kitu. Diusapkeun terus sakujur awak nya. Sabaraha kali wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dzalika salasa marotin, dipigaweun ku Kangjeng Nabi 3 kali balikan Bapak nya. Boro-boro urang nya telo kaburu urang maca kulhu telo kaburu, maca kul a'udzu birabbil falaq rek sare telo kaburu, maca kul a'udzu birabbinas maca ayat kursi rek sare telo kaburu, teu kaur ku erek kunundutan bae urang mah Bapaknya. Tah ieu urang ku ari keur sare be diatur horeng mah. Tuh bahkan cenah ge Bapak hadis ti Imam Daud, sinareng hadis ti Imam Tirmidzi mah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Jadi cek Kangjeng Nabi memeh sare maca surat qul ya ayyuhal kafirun helan. Bisa merenya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Memeh sare tah beres maca surat kuliah summa nama ala khotamatan fa innaha bara'atun minasyirki. Jelema anu maca surat kuliah ayyuhal kafirun samemeh sare dijauhkeun ku Allah tina sifat musyrik. Nah eta jelema hartina lamun eta jelema beres maca surat kuliah terus sare pas keur sare maot eta dijaga diraksa ku Allah tina sifat kakupuran. Alhamdulillahirabbil jelema Bapak unu nyaho buah mah nu keur sage paeh buah mah jaloba buktina mantak urang ulah sok darapon sare teh artinya minimal maca-maca kuliah burung hijikeun ku PRT ti luhur, hiji maca ayat kursi, maca kulhu, maca kul a'udzu birabbil falaq, maca kul a'udzu birabbinas, maca kuliah 5 surat ka karage eta. Loba amat cenanya jaing mah telok eta puguh kabeh urang mah telok ieu di dieu kabehan ge ieu. Matak aneh ngadengina ge asa asing ieu cenah mah ieu. Bahasan teh asing. Atuh urang encan ge encan hadoron encan ieu. Encan Yasin ieu nya. Bahkan Bapak tuh cek Imam Tirmidzi mah man qala hina yau ila firosi sahajalema anu memeh sarena maca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marotin 3 kali memeh sare tah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali eta cenah ge Bapak ghafarallahu taala dunubahu wa in kanat mislu zabaril bahri. Allah bakal ngahampura kana dosa urang sok sanajan dosa urang loba alabatan mudah lautan. Horeng Allah rek ngahampura dosa urang teh Bapak lain keur waktu urang keur salat bae lain urang keur waktu keur puasa bae lain keur rek sare be Allah hayang dihampur dosa mah ku Allah eta bae tah. Memeh sare amparkeun ku urang sajieuna amparna samakna kasurna maca urang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali eta deui cenah loba amatnya. Makanya ayakeun he Bapak ieu tuh bahkan hadisna hadis Imam Ibnu Hibban jelema anu maca ieu samemeh sare mana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maca subhanallah 33 kali subhanallah 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 beres maca subhanallah 33 maca alhamdulillah 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 beres didinya 33 maca Allahu akbar 34 Allahu akbar Allahu akbar atuh geus kayak dia we eta mah. Urang teu kaburu urang mah teu kaburu jauh jeung ka nabinya urang mah Allah
Coba majikana sekalian kahadorot burung tidinya amprekan burung. Maca Yasin burung tabarok tidinya mudenya urang mah. Atau coba kurang simpulkeun ti ditu kurang nu ti luhur eta hiji maca surat ayat kursi kulhu kulhu falak kulhu binas kuliah geus kuliah maca eta tah maca naon ge maca istighfar 3 kali terus maca mana maca la ilaha illallah sampaikan tadi teh 7 tanya beres tidinya bapak ta anggeusnya 33 subhanallah 33 alhamdulillah 34 Allahu akbar karak ngadoa kumaha bismika Allahumma ahya wa amut bismiaka rabbi wada'tu janbi wa bika arfahu in amsaktu nafsi farhamhuma wa in arsaltahuma. Oh panjang kali itu ngampled ngampled dibacakan gak percuma ibaratnya ya teka udah kurang mual ka udah kurang mah nya kadang-kadang eta kolot eleh ku anak nama bisaeun anak nama nu TK teh eta nek sareta bismika Allahumma ahya wa amut ai bapana teu ajreg teu nyaho aing mah teu ngadenge eta aduh nya urang mah nya jauh urang mah jauh beneran komo sampai ke sabun lamun dibacakeun mah sampaikeun ka anggeus ieu bismika Allahumma ahya wa amut sampaikeun ka anggeusna ka ditu sampaikeun kana Allahumma kini adzabaka yauma tubasu ibadika fa in mutamutu alal fitrati waj'alhu ma akhir mata. Wow, ampled panjang maka udah kurang maka kabur molor urang mah ieu mah. Tuh apanya eta horeng tina sare bae oge sampaikeun sakitu. Lamun kudu kurang dipake mah ayat kursi kulhu falaq binas sampaikan kuliah sampaikan 2 ayat dina surat Al-Baqarah anu akhir istighfar la ilaha illallah syarikalah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar karak ngadoa bismika Allahumma ahya. Wah tu amplet panjang urang mah boro-boro tadi teh ya buku mah keur ngobrol bari ngudud leungeun dina udud oh kalamata mah peureum jilotot bae horeng leungeun udah persare horeng mana namanya urang mah. Aduh kadang-kadang orang masare pandi dina teras batur dina amben batur ker besare udang jam 2 jam 3 lain mah urang mah dipake ibadah kalau balik ka iman teruskeun ku urang masare deui bae aduh urang mah nya urang mah teu arendah bae puguh apa cacak lamun urang teu aya pangahampura ti Gusti Allah rek kumaha ieu urang hirup doang kieu mata urang sakali deui kudu ngarasa untung ngajadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu umat Kangjeng Nabi mah doana Allahumma arham umat sayyidina Muhammad Allahumma sli umat sayyidina Muhammad Allahumma untung urang mah didoakeun ku Kangjeng Nabi mudah-mudahan orang kabeh menang syafaat najaga di poe kiamat amin ya robbal alamin. Nya tah panginten sakitu bae ti sim pribados insyaallah mungkin iraha waktos deui kagiliran rek dicaritakeun tina masalah udang tina sare ieu nu dibahas arek sare doang ieu nya ka epi ieu karek sare doang sajam ieu eta mah jam eta rada lelet katanya. Jauh kayak begini beda 20 menit ya. Entah keca tidak ada gitu pas sakit gitu kata jam gitu cicing bae eta. Orang ngampled dia nya ieu sare arek sare doang bae ge ta doang kitu doana bapaknya. Jadi ulah-ulahkeun tina ibadah anu sejena tina sare be Islam mah diatur. Insyaallah kin pami kesempatan waktu deui nek dibahas tentang masalah hudang tina sare. Ulah doang urang tina sare langsung bae ka dapur nyeun kopi. Nu hai hantem ngudud. Engke rangka cek urang nginum heula sikat heula cek urang mah nya atuh urang darapon bae urang mah. Hantem akan uduk bajing campur dahdir teh nya atau pan urang mah kitu kadang-kadang teh insyaallah ke ila waktos bakal dibahas dina masalah hudangna tina sare. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana, mudah-mudahan bisa dialap manfaat ku sadayana. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dimaaf sinareng dimalum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.